Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para ju'amma, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku peribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku peribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung ngungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu rengan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan anu mulia ieu sim kuring bade ngabahas tentang milad atanapi hari lahir. Lamun ku zaman ayeuna mah disebutna teh ulang tahun. Penting pisan urang apar hari lahir urang supaya jadi pepeling pangingat yen umur urang teh beuki nambahan hartina beuki ngurangan. Lain beuki loba tapi jatah hirup di dunia beuki saeutik. Tah eta kudu jadi pepeling. Urang teh kudu beuki giat dina ibadah, kudu selalu bersyukur neangan pibakeuleun keur engke di akhirat. Tong jadi terlena komo nepikeun ka poho mah ka akhirat. Urang ulah ngagugu ku gengsi sarta tuntutan duniawi. Loba anu ngarayakeun ulang tahun ku cara niup lilin, potong kue, nyanyi-nyanyi, joget-joget, kade teu meunang. Islam teu ngajarkeun nu kitu. Eta teh budaya-budaya orang barat, budaya agama sejen, ku urang ulah diturutan. Sakumaha pidauh Rasul, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Tah urang ulah nurutan bisi teu gagolongkeun umat Nabi. Aya nu ngomong meni sagala ulah kan urang teh saling toleransi kudu saling menghargai. Nya toleransi jeung menghargai berbeda agama teh kudu ngan dina segi kumaha heula, lain hartina diturutan, kurang ulah diturutan. Matak hindari anu kitu mah. Kumaha tuh urang menyikapina, menyikapi ulang tahun teh kumaha? Urang boleh mengingat kana ulang tahun sabab meh jadi pepeling keur urang, meh leuwih giat dina ibadah jeung meh urang inget maot jeung selalu bersyukur. Nya carana mah edek ku cara syukuran, sedekah, berbagi ka sesama, berbagi kanu ngabutuhkeun. Saur Allah dina Al-Qur'an, wa idz ta'adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hindari tiup lilin, nyanyi-nyanyian, joget-joget teu pararuguh, lobakeun sedekah ngadoa ka Allah, meh dipasihan umur anu barokah sarta getol ibadah. Mudah-mudahan orang senantiasa ingat ke Allah serta lebih giat karena ibadah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkung na ulah kirang-kirang hapunten disim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.